subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus kiai-kiai anu katingali di dia, alhamdulillah rentul, mudah-mudahan jadi kiai bener atuh pasti. Oge ka para aparatur pemerintah nu alhamdulillah lurah aya di ditu, camat di ditu, nu aya wakil-wakilna. Mudah-mudahan para pemerintah diharasupkeun ka sorga, anu di dieu mah can puguh. Kita jadi pemerintahnya, jadi doakan ke sorga. Ngan doana teu manjur jadi ka neraka deui. Aduh. Bil khusus pisan ka Bapak nu sarua ngaranna jeung kula. Kula tadi disebutan bae. Asa kula bae nu ka Mekah. Bapak Sanusi berikut istri nudina tahun ieu aya panggilan Gusti Haji Pendi ge aya panggilan ai Pak Sanusi maka Mekah nya nama ka Cisadane jeung buaya. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah dina wengi ieu urang kumpul di bumi Bapak Haji Sanusi, kalayan tujuan dorong doa
patali anjeunna rek ngalaksanakeun lalampahan anu jauh nu biasana mah sakadar ka Jakarta ka Bandung ka Surabaya ieu mah endek naek kapal sedengkeun kapal mah pan di luhur aya angin saeutik oyag sieun kalau lagi naik kapal sieun sebab besi ngubrus sieun naik kapal pantak asa nu sieu wasiat asa deuk paeh bae aing ceudeuh ka Mekah teh asa deuk paeh ka Mekah mah beda urang sering ke Malaysia naik pesawat biasa bae ke Surabaya naik pesawat biasa bae tapi dek ke Mekah mah beda tah asa deuk paeh bae aya nu paeh langsung di ditu kamari kula umroh jeung Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu ku kula balik deui nya padahal di dina geus wasiat ka anak incuna bahkan anak incuna ge ngadoa geus lah kena ulah balik deui tapi jangan balik deui hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu mantak dikumpulkeun teh lainna naon rasa terharu cahaya iman anu timbul lamun teu aya cahaya imanan jelema moal daek ka Mekah aya jelema sugih saadag-adag tapi teu aya imanan moal ka Mekah aya jelema susah jasa tapi aya imanan tetep teu ka Mekah bae ngan hayang hayang ternyata wareganan ka Mekah mah bener-bener panggilan Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wa adzin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq alaya di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah wahai Ibrahim di alam arwah jadi urang teh hirup kuari geus kadua alam pertama alam arwah memeh dijieun dunia Allah nyieun arwah heula di stok arwah teu kurang teu leuwih jadi lamun masih kena aya roh nu can kaluar moal kiamat lamun geus eueuh deui roh nu bakal dikaluarkeun terjadilah kiamat nu mantak tanda moal waka kiamat mun aya kene nu reuneuh hendak mun aya nu reuneuh usapan ku urang nuhun jeung urang neng aya kene neng nu reuneuh emang kunaon moal waka kiamat nagara ieu sebab ieu roh can keluar tah nomor kedua sanajan zina roh aya kan di dinya nomor kedua aya kene aki-aki moal ka kiamat isinin dunia ka aki-aki mantak kajipan iku kula dibawa bae ge maksudnya negara isinin gajana tapi modelna aki-aki ge barang daharna lobaanna jeung kula lain normal. Nah di alam arwah dipanggil hei Ibrahim gerokeun manusia supaya nyaba ka Baitullah menghadap kaula niscaya engke bakal daratang di berbagai penjuru dunia. Kangjeng Nabi Ibrahim naik ka Jabal Abi Qubais di alam arwah cek Kangjeng Nabi Ibrahim ayuhannas
innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu sanyana Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh haji segera aranjeun datang untuk menunaikan ibadah haji di alam arwah urang roh aya nu ngajawab aya nu henteu lamun ngajawab jawabanana labbaik Allahumma labbaik lamun ngajawab sakali ka Mekahna sakali bae sanajan sugih lamun 2 kali ka Mekahna 2 kali lamun 3 4 5 nyana bakal ngalaksanakeun sesuai jeung jawaban baheula di alam arwah. Mudah-mudahan urang kabehan baheula di alam arwah ngajawab kabeh. Mudah-mudahan ngajawabna ulah sakali. Sabaraha kali? 10. Baru 10 sakali encan ngan mudah-mudahan. Lamun teu ngajawab sadajan sugih teu ka Mekah. Lamun teu ngajawab baheula di alam arwah moal bisa. Nah tanda bahwa Bapak Sanusi poe ieu walimatus safar geus aya tanda nyana meureun baheula ngajawab. Eta lah jawabanana labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Eta bahasa eta babacaan nu biasa dibaca ketika orang melaksanakan ihram. Kuari mah ulah urang sanajan bagus eta babacaan eta tata subuh urang wiridan eta di masjid. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik isuk-isuk atawa di mushola. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Pasti urang di budak tewak biasana OTM ya kajuna. Pasal babacaan teh macam-macam. Aya eta berarti haji, lamun takbir berarti lebaran kan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sanggilang bagus kuari lamun dibaca di mushola di masjid sing haden teh sing hade lantaran babacaan eta kan didengekeun ku ahli kubur. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ahli kubur hudang euy lebaran. Nah kuari lamun dibaca di demo sia ulah sabarangan eta babacaan. Lamun sok dibaca inni ra'aitu ahada asyara kaukaba paranti naon eta tuh sia nya berarti orang bojong eta bae meureun nu diwirid. Aya babacaan. Nah lamun hayang dagang maju ye dagang sendal beak sepatu beak sore diasukeun ka toko isuk beak paling meureun teh mah eta babacaan tadi tah babacaan tadi wa anzil nasimil hajjatu kan jalahu ala kulli dhamiriyatin min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'. Nah geus datang ka amik bae geus cukup tah datang ka dinya kiai sabaraha macana ulah loba-loba dibaca sapeting 999 ngajoak teh waduh seringan maca eta. Insyaallah eta babacaan eta hikmahna lamun dagang insyaallah lamun urang jadi lurah moal kebal deui diangkat ku Allah pae hedek diangkat ke mana tuh lurah jadi camat moalnya nama tuh. Namun jadi camat onam bisa jadi bupati lurah ge bisa ku ari mah nya antak cik urang kula we urang bojong sanu dek siap jadi bupati ku kula didukung mun aya nu jadi bupati kula ngadukung asal bere haji pendi teh 1 miliar
jangan amin bae. Ngadoan teu naon teu. Emang nu tolol mah kos kitu lah. Nah, di alam arwah ketika Kanjeng Nabi Ibrahim menyeru maka ayat tersebut, maka arwah ngajawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Maka ka anu endek ngalaksanakeun ibadah haji geus ulah babacaan naon eta bae apalkeun tikuari labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak eta bae 3 kali maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beres eta robanatina eta bae labbaik Allahumma labbaik ya Allah babari wiridan ka Mekah eueuh babacaan cara salat nu fardu eueuh eta ge hidayah. Itu daek mah cicing mah masalah. Cicing teh kudu lebek-lebekan teh kudu. Geus masalah lah. Kiai nyebut lebek-lebek moal masalah. Teu kudu teh mah ngan bagusna doang afdalna maca labbaik Allahumma labbaik. Berangkat sing ade di dieu berangkatna jam sabaraha. Lamun jamna jam lain jam makruh salat misalnya lain ba'da subuh atau lain ba'da asar eta salat sunnah safar usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala kada lagi monyet segala gajah teman safari. Nah itu tapi lamun diberangkatkan ba'da asar pasanusi beserta ibu ulah sanajan ayan wita dari geus salat sunah safar ulah tengetkeun atawa ba'da subuh memeh jam 6:30 lah ulah salat sunah safar ulah bae geus langsung we make baju biasa berangkat teu kudu salat sunah safar. Jadi sholat sunah safar ulah dilakukan di waktu makruh. Berangkat dia diberangkatkan di azanan heula kos pae kan di azanan iki di azanan mun azan sorangan bae asa nu sih mun enggak berangkatkeun nu ngazanan azan sorangan sakadaeknya nangis. Ngan ulah qomat disunahkeun azan tapi ulah qomat sebab lain dek salat okos urang nguburkeun mayit cek Imam Syafi'i sunnah di azanan tapi berbeda jeung kakara kaluar orok ka dunia. Lamun orok keluar ka dunia ngelahir ibuna sunah celikatuhu di adanan celikenca di komata orok eta kakara keluar tirahim ibuna ka dunia kuari jelema endek asup ka kuburan dek balik berarti dikubur ditasbihkeun hukumna jelema nu maot ka jelema nu kakarak lahir ka dunia dina pada kudu diazanan ngan kudu aya perbedaan antara musyabah jeung musyabah beh lamun orok mah nya azannya qomat tapi lamun dek paeh dek ka kuburan mah azan bae ulah qomat tengetkeun da kos kitu ge tah jadi kula sering jasa ieu ngadenge nu qomat mungkin nanya di jero kuburan sholat Allah Allah aing teh teu naon ngan teu bagus urang teh kudu sesuai jeung aturan sakali deui orok ma azanan celikatuhu qomatan celikenca abeh
manehanana nu pertama kadenge ku ceulinyana asma Allah. Jadi gede setiknya geus ngadenge oh baheula aing diazanan di komata. Sakieu ge diazanan di komata tilok salat sia. Ngomong nah, aing deuk ka kuburan mah azan bae ulah di komata. Sarua jeung berangkat ka tanah suci sunah azan tetapi ulah komat. Nah lamun pohon masa bodoh ieu keur carita ieu. Bahkan lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae. Nyaho ngajejes teh? Teu ngajejes teh baju-baju. Nah dijampean kutu kali hikmat geus. Wiridan wa'azin finasi tadi geus. Menta doa anak kasosan geus tapi macet bae. Adzan tengah peuting di tengah imah opat arah. Mimiti ka kulon, haju ka kaler, haju ka wetan, haju ka kidul. Adzan, urang adzan di tengah imah sorangan. Ka kulon, ka kaler, ka wetan, ka kidul. Tengetkeun ieu opat arah ieu abe maju ih. Abe maju. Lantaran namun teu maju-maju kan saru bisa ngabangun masjid coba yuk. Nah, diksa anu ngaberangkatkeun indung bapak. Ai maju makan ngeunang urang bisa kawin deui. Kakulon heula mimitina. Azan biasa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah. Lain qomat adzan. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Saarah 1000. Siapa hidup di bere jajaten be kitu heran aing mah moal maju baju datang ka irah ge ini bere 1000 boh berarti sarua jeung kajeun aing mah susah ge siapa hayang hiji aja sugi teu beres urang bojong mah dasarna serius pula bae sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus ku kiai biasa geus nyana ngawirit geus teu maju-maju di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun. Mungkin aya gangguan ti luar, mungkin dirina kurang meneran, maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000 lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi sabaraha 250 ku coba ku ente dimulai jam 9 di 9 coba ini hayang nyaho aja. Ieu mah hayang deuk sugi deuk teu mah hayang nyaho baheulanan. Ada 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba. Lamun sajam berarti 4 jam. Tinggal kumaha NTP kula ge can nyorang ieu. Atuh teu mantan can nyorang susah sih aing mah. Pajar sopo gua jipen ini mah tolol. Lain can nyerang susah, can nyerang dagang. Aduh ulah make speaker. Ulah puting-puting wiridan make speaker. Beres ya anak buah. Tah serius sih lain lalagan. Ulah nu mantap ngomong gitu kunaon? Di dieu lebet teluh. Lain lalagan ieu karasa. Oh, berarti lain sabarangan ye. Eueuh di jampe berarti azan. Eueuh di jampe berarti azan. Pok ente ka mana? Neangan jampena hese ieu di bojong kono lebet teluh kieu. Ieu karasa ieu, karasa lain lalagan. Teluh berat ieu. Teluh malulu ieu. Wah, cenah kiai sok nyaho. Ih. Lain dicekal hiji bisa ya. Tah eta wiridan hiji tadi wa'azin nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipeke kahayang azan tengah peuting 4 arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji angatkeun tah sing ade teu kudu bebeja deui ka kula hadiahan para kiai
seperti eta. Lamun urang boga gangguan dina usaha, terutama dina usaha. Mun aya gangguan tadina maju jadi henteu, tadina hebat jadi kurang. Ieu berarti aya gangguan ieu. Adzan 1000 kurang hiji berarti 990 aja. Pengen susah bae bisa ngitung-ngitung aja. 1000 kurang hiji sih 1090. Tuh beres. Nah, itulah. Nah ya, mulai berangkat. Ulah salat sunah safar lamun di waktu karohah, kecuali lain waktu karohah salat sunah safar carana besi poho ieu mah kula ngabejaan. Khususna kanu neuk berangkat haji umumna ka urang salat sunah safar lain ka Mekah bae, endeu ka Tangerang salat sunah safar sunah. Urang di dieu ka Tangerang atuh salat sunah safar lah, usul sunah safar rakaatin Allahu akbar. Dekat Tangerang mah jauh teuing lah. Dia Bojong berarti ende ka Cikupa. Deket kan? Salat sunah safar. Di mah aya salat sunah safar ka Mekah. Ai kitu mah ka Tangerang, ka Tanah Abang tilok salah. Sok salat sunah safar. Allahu akbar. Babacaanana rakaat awal Yasin. Rakaat kedua. Kula ge dina hate pasti ngajoak ye. Bener bae. Jatilok burung nges salat rakaat awal kuliah rakaat kedua kulhu eta mah biasa nges kana hatena ge tis biasa kiai teh geus tenang boro-boro eta tarawih ge eta wae kula mah ceuk nges carana sing ada masih salah ye. Orang ngalaksanakeun salat sunah safar make pakaian nu endek dipake berangkat. Ulah orang sholat sunah safar haju ganti salah. Ieu kula sering jasa nempon nu ka Mekah ngana wudu tas wudu ka kamar sholat sunah safar beres haju ganti deh salah. Lain make baju nu endek dipake berangkat. Lamun make batik mun make jas mana nu endek dipake berangkat eta lah nu dipake sholat sunah safar berangkat. Dia mungkin ka Masjid Al-Amjad. Dirinya langsung berangkat ke Pondok Gede langsung ka mun gelombang awal berarti Mekah, mun gelombang awal Madinah, gelombang kedua berarti Mekah. Sabodo tama terserah. Nu jelas urang gelombang awal berarti di Bir Ali make ihram. Gelombang kedua berarti di Jeddah make baju ihram. Ieu mah ngan sakadar ngabejaan. Besi di kapal loba nu make baju ihram teu kudu urang mah di Jeddah bae. Besi dipaksa ku pimpinanana terserah. Ngan carita di Jeddah ge insyaallah cukup sakitu ge keteranganna jelas. Mandi heula wudu beres wudu urang salat sunah ihram. Tah salat sunah ihram ge kudu ulah di waktu karohah. Bisi urang ihram ba'da asar ulah salat sunah ihram. Ihram ba'da subuh ulah salat sunah ihram. Di waktu karohah ulah salat sunah ihram. Beres Allahu akbar selesai niat ihram. Bayangkeun ku urang ketika urang ihram make dua helai kain, hiji jang nutupan aurat tanpa make nanaon deui, teu meunang make calana sempak kaos teu meunang, hanya dua helai anu teu meunang dikaput disambung, hiji jang nutupan aurat ka handap, dua jang ittiba luhur ka dieu. Eta teh lambang lain sakadar sakitu. Ternyata urang dek menghadap Baitullah
Baitullah nu aya di Mekah adalah Baitullah anu zahir. Intina dek menghadap ka Gusti Allah. Horenganan teu meunang mawana naon ka Gusti Allah mah. Teu meunang make lepis, teu meunang make samarenda, kamer, teu meunang make batik, teu meunang make jas, teu meunang make baju-baju nu dikaput. Hanya dua helai. Teu meunang mawa dunia orang ka Gusti Allah, lepaskeun dunia. Sabenerna horenganan lamun di Mekah teh aya Baitullah zahir, di diri urang aya Baitullah ruhani. Lamun udah berangkat ke Mekah dek menghadap Allah, menghadap Baitullah zahir, urang nu di imah bae leuwih mantep tibatan jelema nu ka Mekah sebenarnya mah menghadap ka Baitullah ruhani. Di jero awak urang aya Baitullah, di jero awak urang aya Baitullah. Awak urang teh Masjidil Haram. Di jero Masjid Haram aya Baitullah, aya kolbu. Urang tawaf gara-gara di kolbu urang bakal leuwih hebat tibatan nu ka Mekah. Ruhani urang tawafkeun di dieu. Ya Allah ya Rabb. Nah, iyalah. Jadi aya dua, nomor kahiji nu deuk berangkat ka tanah suci menghadap Allah. Ihram heula ulah make nanaon, berarti eta adalah merupakan suatu lambang deuk ka Allah ulah mawa dunia, bakal hebat geura munggah hajina. Urang menghadap Baitullah ruhani nu aya di awak urang, tinggalkeun geura ge dunia ulah aya nanaonan. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina wal akifina war ruk'i sujud. Bersihan geura teh Baitullah. Baitullah di ditu sok dibersihan ku askar. Baitullah urang di dieu bersihan. Mantap, bakal mantep. Geura doana ge kurang kumaha Kangjeng Nabi mapatahan, masyaallah. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah imanan bika, ku iman ka Gusti abdi teh Gusti. Abdi teh ieu teh berangkat ka tanah suci teh imanan bika, iman ka Gusti. Ku sinar iman ka Gusti ku abdi ditinggal ke negara Indonesia. Lamun lain iman ka Gusti teu sanggup abdi ninggalkeun bojong. Imanan bika. Allahumma imanan bika, Gusti ku iman ka Gusti abdi ge boga imah Gusti dicet hejo mah imahna ge. Ku iman ka Gusti geus teu kadeuleu iman teh, teu kadeuleu imah teh, hanya Gusti nu kadeuleu. Imanan bika, ku iman ka Gusti berani abdi ninggalkeun imah. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti abdi boga anak ku abdi ditinggalkeun anak abdi. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti perusahaan abdi ditinggalkeun ku Gusti abdi. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti tatangga-tatangga abdi ditinggalkeun. Padahal batur abdi ka pasar, padahal batur abdi ka mushola, padahal batur abdi ngariung, padahal batur dalam segala-galana. Ku ayana iman ka Gusti imanan bika ditinggalkeun ku abdi demi keutuhan Gusti. Masyaallah karim. Eta lamun dijabarkeun doa ti Kangjeng Nabi, masyaallah papadana. Allahumma imanan bika, ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh rek berangkat seakan-akan bojong eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan imah eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan keluarga eueuh nanaonan di hati abdi, seakan-akan perusahaan eueuh nanaonan di hati abdi. Dengan sinar iman ka Gusti ninggalkeun segala rupa, siap paeh sekalipun hanya Allah nu aya di hati abdi. Eta doa ti Kangjeng Nabi mun dijabarkeun eueuh papadan. Allahumma imanan bika wattiba'an li sunnatika wattiba'an li sunnati nabika imanan bika. Wah lamun dijabarkeun kabeh moal geus datang ka subuh. Eta sakitu beta Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika, jeung ku gara-gara abdi ngabenerkeun ka kitab Gusti. Lain sakadar dibaca ieu Quran teh, tapi ku abdi teh dibenerkeun, tanda ngabenerkeun ka kitab Gusti. Saat ieu eueuh nu aya di hati abdi iwati Gusti ditinggalkeun kabeh. Pohara. Nah, urang teh kudu ka Mekah kitu bae geura di imah.
urang dek salat ka Gusti ulah aya di hate ulah aya sapatu ieu mah dek salat sapatu ngajejer di dieu sendal ngajejer sendal bojong ya Allah wa imanan bika Gusti ku iman ka Gusti abdi teh ieu teh di jero masjid zahir abdi batin abdi ninggalkeun sagala rupa ulah aya nanaonan gara-gara mantap kira nah ieu Kangjeng Nabi mere doa kulantaran teu dijabarkeun teu kaharti ku urang jabarkeun geura-geura Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan bagian ruhani ieu geura bagian jasad eueun nu kadeuleu ku ariku Mang Sanusi jeung pamajikanana komo geus berangkat terus naik pesawat apakah aya kagambar imah moal aya apakah aya kagambar babaturan moal aya tanyakeun ka nu geus berangkat munggah haji apakah aya kagambar sagala rupa nu aya di lingkungan moal aya hiji bae nu kagambar teh keagungan Allah anu dilambangkeun ku Baitullah di Mekah rindu urang ka Baitullah Masya Allah terus berangkat hayang geura inget deui engke inget deui ka lembur geus beres haji karak balanja urang di dinya aya anu mesen tadina tetangga Sanusi ulana naon kula mah cenah eta bae tiung hideung aya nu minta tiung hideung aya nu minta teko koneng we cenah Mang Sanusi nah siap pun tapenta nabi aya teu ka aing ulah kitu aya nu minta sajadah aya nu minta susur aya nu araringet kabeh bahkan aya nu minta pangyebutkeun di ditu misalnya sih kula mah sebutkeun bae cenah kula bisa ka Mekah insyaallah guys jol deui tetanggana pangyebutkeun kula bae bisa ka Mekah aya guys kulantaran loba tulis gunana tetangga Mang Arif minta pangyebutkeun tetangga Mang Junaid minta pangyebutkeun tetangga Mang Udin pangyebutkeun tetangga deui Nyi Ipah pangyebutkeun tetangga deui Nyi Sarwiti aya teh datang ke Mekah kula mantan loba disebutan hiji-hiji disebutan di hadapan Baitullah ya Allah ya Rabbi Mang Udin pangyebutkeun cenah supaya ka dieu Udin ka dieu askar kieu isi budak keur ngadoa naon ieu kabeh disebutan mang anu pas can beres katabrak ku jelema anu tawaf ragagan suratna ka dinya ya Allah ya Rabbi seluruh yang ada di situ saya serahkan kepadamu ya Allah dan saya tunggu jawabanmu nanti di Indonesia tolol teman teu kudu eta mah zaman baheula emang geus kitu main sebut-sebutan teu kudu para Jawa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nailah munggah haji intina dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah haji didinya aya ridho Allah jelema nu bisa ngalaksanakeun ibadah haji sesuai jeung syarat rukunna dijelaskeun dina Al-Qur'an wa man dakhalahu kana amina jelema nu asup ka Baitullah yakni ngalaksanakeun ibadah haji secara utuh syarat jeung rukunna aminan pasti aman tina siksa dunia jeung tina siksa akhirat nu mantak meujeunna cek Kangjeng Nabi al-hajju asyhurul ma'lumat faman farada dan kadituna cek Kangjeng Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah haji mabrur eueuh deui babarsna kecuali surga mantak jelema tas munggah haji geus eueuh dosaan urang papag ke kaditu asal tarurun gegeran peluk sebab urang sarua jeung meluk ahli surga geus urang bojong ke lamun Mang Sanusi balik ti ditu cepet bahkan lainnya nabai bisa erang-darang gak cepet set Haji Pendi tembak situ mah belu jasa salah naik salah sih mengajak
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geus jelas Haji Sanusi mah bakal berangkat menunaikan ibadah haji. Urang nu ditinggalkeun supaya akur ganjaranana sakumaha nu sok dijelaskeun ku para kiai, para mubaligh, para ulama di zaman Kangjeng. Nu boga duit mah jelas marunggah haji, nu susah bebeja ka Kangjeng. Nu sarugih mah bisa melaksanakan ibadah haji. Hai kitu cek Kangjeng, kabi mah nu susah. Cak Kangjeng Nabi hayang akur nu susah jeung nu munggah haji gampang. Kumaha? Salat Jumat berjamaah, al-jum'atu hijjul fuqara. Salat Jumat adalah munggah hajina jelema nu susah. Nah, ieu urang susah ieu teu bisa munggah haji. Baik susah teu boga duit maupun susah carana kan kuari mah lamun daftar 17 tahun. Jadi kuari lamun daftar munggah haji ka berangkatnya 17 tahun. Geus lamun kuari daftar umur 60 tambah 17 sabaraha? Sabaraha? Lain 77 paeh. Mal kaburu berangkat. Lah gitulah. Iyalah urang mah ditinggalkeun geus paheula-heula bae ngalaksanakeun salat Jumatna tak bisa-bisa lamun tadi ibadah haji lambang ninggalkeun dunia teu meunang make nanaon usahakeun geura-geur ku urang kuari di dieu mulayan renung-renung ku urang orang dunia teh ngahalangan urang ka Allah dunia ngahalangan urang ka Allah bisa-bisa keur salat urang poho kana dunia kadanan di jero salat jeung di luar salat ieu mah di jero salat bae urang ge di jero salat geus poho kana dunia geus mantep jasa mantap usahakeun lamun batur tawaf di Baitullah Mekah urang tawafkeun di Baitullah qalbu urang carana ngan aya insyaallah urang aya hiji cara ibadah haji ruhani awak urangna cicing bae tetapi urang okos du munggah haji sehingga urang aya dina katentreman jeung katenangan sarua ibadahna jeung ibadah haji ialah dengan cara menghilangkan segala rupa kokotor-kokotor nu aya dina qalbu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urusan seterusnya tentang manasik haji kula geus husnuzon pasti geus dihaji ieu majang urang bahwa urang ge bisa boga ganjaran sakumaha munggah haji yakni salat Jumat. Tinggal urang doakeun mudah-mudahan pasanusi jeung istrina dibere sehat Gusti Allah, dibere jagjag Gusti Allah, dibere daekan di dituna, dibere daek kan ieu caritana di Mekahna kuari jauh Indonesia mah jauh di Mekahna jadi kajauhanana teh insyaallah meureunanan ari 15 kilo mah leuwih ieu mah asal loba nu di hotel bae jauh bolak-balik mobil mantap kula pernah mere cara ka jelema anu jauh di dituna geus bae ti zohor asar maghrib isya karak balik kan itu ke hotel ke subuh di hotel ke subuh hotel isuk-isuk dahar berangkat jam 10 berangkat jam 10 zohor asar maghrib isya di masjid balik-balik nggak tas isya lamun teu kitu asar moal bisa ke masjid sangheuk deket hari tadi pe dicarang caranya deket dia asal diajak bae yuk maje duluan dah asal diajak ke kukula yuk dong wajib nih orang ke masjid diheula bae lah dan ulai rada nyeri cenah kayak nyusul eueuh la ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakali deui urang doakeun mudah-mudahan
Sanusi beserta istri diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah sehingga bisa ngalaksanakeun ibadah hajina kalayan sampurna. Urang anu ditinggalkeun, keluarga anu ditinggalkeun diberi sarehat, bisa balik deui ka dia kalawan nyandang haji anu mabrur, haji anu makbul, anu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan nu munggah haji jeung nu encan munggah haji lamun maot mudah-mudahan husnul khotimah. Sakitu bae urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.